Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin sidang Jumaah undangan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudroh sareng irodah mantena dugi wanci ayeuna urang sadayana masih dipaparinan kesempatan hirup. Ku urang tiasa nganikmati tina sesa hirup urang. Urang tiasa ngamanfaatkeun tina sesa umur urang pikeun istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ku jalaran ibadah Jumat, mudah-mudahan hadirna urang di majelis tiasa ningkatkeun keimanan oge katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumaah unan Allah Subhanahu wa taala. Dina Quran surat Al-Anfal ayat ke-55 anu nembe kusim kuring di aos dina muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Pihartosen eta ayat saestuna saburuk-burukna sagoreng-gorengna makhluk binatang di sisi Allah Subhanahu wa taala nyaeta jalma-jalma kafir nu teu ariman. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Ad-dawab ieu teh isim jama' tina kalimat ad-dabah. Ad-dabah binatang sato makhluk ya. Sapertos Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Quran surat An-Nur ayat ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqa kulla syai'in wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in. Jeung Allah nyiptakeun sadaya makhluk ya, tina cai ya. Paminhum may yamshi ala batnih wa minhum may yamshi ala rijlaihi wa minhum may yamshi ala arba. Di antara makhluk-makhluk nu diciptakeun ku Allah teh aya nu leumpang ku beteungna alias teu boga suku. Wa minhum may yamshi ala rijlaihi, aya makhluk binatang anu leumpang ku dua sukuna. Wa minhum may yamshi ala rijlaihi, aya makhluk binatang anu leumpang ku opat sukuna. Atanapi dina Quran surat Al-Baqarah ayat ke-164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah ya. Jeung kami geus nyebar luaskeun piha di eta muka bumi adabah binatang sato ya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah ya. Naon anu disebut dabah ya. Ai dabah teh binatang melata. Naon binatang melata teh makhluk anu nempelkeun sukuna dirina kana taneuh nginjak kana bumi disebut nu disebat binatang melata. Tanumutkeun para ulama ahli tafsir duni maksad dabah di dia teh naon gitu nya.
sanes dabah makhluk binatang ya, sanes monyet ya, karena aya sababaraha makhluk numutkeun ilmu ya, hewan-hewan binatang anu memang katingalina buruk secara fisik ya, seperti monyet, seperti babi kutil ya, atanapi beurit non tikus tar gitu ya. Tapi nu dimaksad ad-dabbah di dieu teh nyaeta manusia. Jadi inna syarrad dawabi maksana sagoreng-gorengna saburuk-burukna ya, manusia indallah di sisi Allah gitu ya. Jadi manusia ku Allah dina ieu kalimat dina ieu ayat ngagunakeun istilah dabah ya, sanes annas ya. Henteu inna syarron nasi ya. Sagoreng-gorengna manusia henteu ya. Kunaon Allah ngagunakeun dabah. Sebab istilah annas manusia ieu pikeun nunjukkeun manusia secara makhluk anu sampurna boga akal, bisa ngagunakeun kasadaran hatena gitu ya. Nah Allah ngagunakeun ya manusia dina ieu kalimat dina ieu ayat kaku kalimat dabah gitu. Ya. Nah saha manusia anu paling dabah teh gitu ya. Punten, saha manusia anu paling buruk teh syarrun nas, punten syarrud dawab teh gitu ya. Padahal gitu ya, kasebatna manusia teh makhluk anu mulia gitu ya. Makhluk anu ngabogaan akal anu sampurna gitu ya. Makhluk anu pang hade-hadena ya. Dina Quran surat At-Tin ayat katilu kaopat punten kaopat kalima. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pami dina Quran surat Al-Isra ayat ke-70. Manusia memang makhluk anu mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Jeung kami geus ngamulyakeun bani Adam manusia. Bahkan ya, kemuliaan manusia ku Allah diabadikeun dina Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34. Saking mulyana manusia di antara makhluk-makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala nepi ka kumaha? Malaikat diparentahkeun pikeun sujud ka manusia ka Adam. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id qulna lil malaikati isjudu li adama ya. Jeung kami marentahkeun ka para malaikat supaya manehna sujud ka Adam ya. Saking naon saking mulyana manusia. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Nah tapi kunaon Allah Subhanahu wa taala ieu ayat ngagunakeun manusia ku istilah ad-dabah gitu ya. Binatang. Sabab memang secara ilmu balagoh, ilmu bahasa manusia teh kasebatna golongan binatang. Sato. Cek ahli balagoh al-insanu hayawanun natik. Ya. Ai manusia teh makhluk yang punya akal gitu ya. Sehingga manusia disebut binatang ya wajar karena memang manusia makhluk binatang, cuman bedanya tadi dia diberi akal yang sempurna gitu ya. Hadirin ihwati man rahimakumullah. Nah, tasaha manusia ya, anu paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala numutkeun ayat ieu teh. Allah Subhanahu wa taala ngalajengkeun dina eta ayat alladzina kafaru fahum la yu'minun. Nyaeta jalma-jalma nu kafir nu kalalupur jeung manehna teu ariman. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Nalika Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun manusia nu paling goreng paling buruk ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nyaeta jalma-jalma kafir. Sanes pikeun nunjukkeun manusia secara fisik jeung etnis ya. Tapi pikeun nunjukkeun manusia tina naon tina sikap jeung pilihan sadarna gitu nya. Jadi nalika Allah nyebatkeun ieu jalma-jalma kafir teh binatang makhluk nu paling buruk paling goreng di hadapan Allah bukan secara fisikna. Mungkin fisik mah da sami gitu nya, tapi Allah nunjukkeun tina naon tina sikap perilaku. Tina sadar tina akal sadarna. Ku kasadaranana manehna gitu nya. Alladzina kafaru nyaeta nolak pikeun bebeneran, nolak kana bebeneran manehna teu ariman ka Allah Subhanahu wa taala gitu.
Sehingga nalika Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun jalma kafir disebut jalma anu paling punten, jalma kafir disebut makhluk binatang anu paling goreng, paling buruk, ya memang karena pembangkangannya, ya. Kusabab kakupuranana teu ngagunakeun akalna, padahal dakwah cek paripaosna ilmu dakwah geus nepi ka maranehna. Tapi justru manehna nolak karena bebeneran nu dicanna ku para nabi ku para rasulna. Embung iman ka Allah Subhanahu wa taala, nolak karena perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, kunaon jalma kafir disebut makhluk anu paling buruk di hadapan Allah, ya. Kusabab manehna geus ngabanggang nyalahgunakeun tina potensi akalna pikeun narima bebeneran. Sabab memang lamun manusia makhluknya, makhluk anu sampurna boga akal, boga hate, fisik anu paling hebat cek paripaosna. Tapi nalika akal, panguping, hate nu aya dina diri manusia, ya, ti digunakeun pikeun narima bebeneran di Allah Subhanahu wa taala, teu jauh beda jeung binatang jeung sato. Bahkan perilakuna, ya, leuwih buruk tibatan binatang. Makana tingali dina Quran surat Al-A'raf ayat ka 178. Punten 178. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha. Temen kami bakal minuhan neraka jahanam ku bangsa jin jeung bangsa manusia nu kumaha lahum qulubun manehna boga hate la yafqahuna biha tapi teu ngagunakeun hatena walahum ayunul la yubsiruna biha boga panon tapi teu gunakeun panonna pikeun nempo walahum adanul la yasmauna biha, ya, boga ceuli cepil tapi teu digunakeun pikeun nguping atanapi nampi ngupingkeun tina nasihat-nasihat bebeneran ti Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah Subhanahu wa taala, tilu indra eta teu digunakeun ku manusia, ulaika kal an'am. Ya. Tah makhluk nu kitu teh, manusia nu kitu teh kal an'am seperti binatang, seperti sato. Balhum adol bahkan leuwih goreng, leuwih buruk tibatan binatang. Wajar lamun sato kasebatna nya binatang, ya, selain ti manusia boga perilaku sarakah ngabunuh kanu jadi sesamana, wajar sabab manehna teu boga anak, teu ngabogaan akal. Tapi nalika manusia geus diberi akal anu sampurna tapi manehna masih nolak kana bebeneran, teu iman ka Allah Subhanahu wa taala, maka sar Allah sifatna perilakuna bahkan lebih buruk tibatan binatang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Samakna ieu ayat anu ku Allah, ya, dawuhkeun dina Quran surat Al-Anfal, masih di surat Al-Anfal ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Saestuna saburuk-burukna makhluk sagoreng-gorengna manusia teh, ya, indallah di sisi Allah as-summu anu tuli, al-bukmu anu bisu, la yaqilun manehna teu ngagunakeun akalna. Ceulina torek mung narima nasihat bebeneran, bukmun sungutna bisu, biwirna letahna embung naon nyampaikeun bebeneran. Geus apal bener tapi masih dibela nu salah. Kebenaran ditolak, geus apal palsu tapi dianggap asli. Nepi ka zaman ayeuna kitu. Naon sababna? Geus teu ngagunakeun akalna. Demi kelompok, demi kepentingan pribadi dirina,
ya, demi kepentingan partainya cek paripaosna. Jalma-jalma bener disebut jalma-jalma pengkhianat, orang-orang yang jujur disebut jalma-jalma nu salah. Nalika akal geus katutup pun ku dunia, ku pangkat, ku materi-materi nu seperti kitu tah disebut teh jalma tuli, jalma bisu kitu nya. La yaqilun geus teu ngagunakeun akal sehatna kitu nya. Geus bisa ngabedakeun mana nu bener mana nu salah kitu nya. Lain nalima bebeneran nalika Allah Subhanahu wa taala mere potensi ka manusia akal nya anu sehat, akal sehatna hate nu teu bisa dibohongi. Tapi tetap manusia kalakah ngabangkang teu iman ka Allah Subhanahu wa taala, tah ieu disebut jalma nu paling buruk. Lain jalma nu paling buruk paling goreng di sisi Allah teh jalma jahiliyah nya, lamun teu apal ku sabab bodoh can apal can nepi kana nasihat bebeneran dakwah cek paripaosna teu salah nu kitu mah teu goreng. Tapi maranehna geus didakwahan ku nabina salami 23 tahun. Bis dakwahkeun ku nabina salami 200 tahun tapi tetep manehna ngabangkang kana parentah Allah, berbuat syirik, berbuat kufur, tah ieu ku Allah Subhanahu wa taala disebutkeun makhluk anu paling goreng, makhluk anu paling buruk. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Jadi jelas ya, nalika Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun manusia makhluk anu paling buruk di hadapan Allah ternyata jalma-jalma nu teu ariman, jalma-jalma nu teu ngagunakeun iman pun dan teu ngagunakeun akal pikeun narima bebeneran. Nu kadua jalma nu paling goreng paling buruk di hadapan Allah teh nyaeta jalma-jalma kafir. Kusabab jalma kafir naon cenah sok ngalanggar kana janji-janjina khianat. Alladzina ahadta minhum, nalika anjeun nyieun perjanjian jeung maranehna summa yang kuduna ahdahum fi kulli marrah ya. Terus manehna justru kalakah ngalanggar tiap saat tiap waktu kana janji kana isi perjanjianna wahum la yaqilun. Matak bener nalika Allah Subhanahu wa taala nembongkeun jalma kafir jalma nu paling buruk teh naon sababna jalma kafir mah orang-orang yang suka melanggar janji. Pemijaman Rasulullah SAW jalma orang-orang kafir Quraisy baheula jalma-jalma kafir Quraisy ngadamel perjanjian Hudaybiyah jeung Nabi sareng Nabi. Cek paripaosna manehna bakal hirup netral di antara orang-orang kafir jeung iman, moal ngabela salah satu pihakna. Tapi nyatana nalika perang Hondak manehna leuwih ngabela jalma-jalma kafir, masuk senjatana cek paripaosna. Leuwih milih satu pihak ngalanggar kana isi perjanjianana gitu nya. Memang gitu jalma kafir. Nepi ka ayeuna kitu. Hok mana? Nu nepati kana isi perjanjianna ngabohong punten, jujur kana sumpah-sumpahna eueuh kitu nya. Sifat jalma kafir mah watakna kitu. Suka melanggar kana isi perjanjian. Khianat kana sumpah-sumpahna teu jauh beda kitu nya. Ta ieu nu dikhawatirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nalika manusia disebut makhluk anu paling hebat, manusia anu paling anu sempurna, paling mulia, justru kalakah dikotori ya, kalakah dirusak kunaon ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, leuwih cinta kana dunya jeung sieun ku maut. Sieun ku dunya punten ngudag-ngudag dunya gitu nya, pangkat jabatan sieun leungit ya, harta sieun ludes, tungtungna manehna naon ngabela termul-termulna gitu nya, ngabela pamingpin-pamimpinna. Cek paribasana nu salah ge dibela, nu salah dianggap bener, nu bener dianggap salah. Ta ieu paling bahaya. Maka disebutna teh ya sifat-sifat jalma munafik gitu nya. Nembongkeun bebeneran siga jalma nu bener gitu, ngabela NKRI. Kami orang Pancasila padahal ditukangeun marana Allah pengkhianat bangsa, peruksak negara gitu nya. Ta ieu dikhawatirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Kesimpulan dina ayat ieu nalika Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun dabah ya, jalma kafir disebut dabah karena memang gitu nya, lamun jalma berdosa ku sabab teu apal wajar. Tapi nalika manusia nyieun kasalahan tapi geus apal eta teh salah, geus apal salat teh wajib teu daek salat, teu ngalaksanakeun parentah Allah geus apal eta teh kewajiban, masih ngalakukeun kamungkaran pada tagis apa larangan ti Allah, tah teu jauh beda manehna teh disebutna dabah, binatang
geus tengah gunakeun akal sehatna, maka wajar nalika Allah Subhanahu wa taala dina ieu ayat ngagunakeun istilahna ngagunakeun kalimat inna syarrad dawab, lain sanes inna syarron nas, sebab manusia leuwih mulia, leuwih pantas disebut manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia nu iman taat kana parentah Allah. Tapi nalika manusia-manusia leuwih milih jalan kupur ngabangkang kana parentah Allah, surah Allah ad-dawab, ad-dabah, mana leuwih pantas disebut binatang. Hadirin ihwati man rahimakumullah, sakitu wae nu tiasa gurikeun. Mudah-mudahan janten tadzkirah kangge urang sadayana. Urang bisa nangtukeun jati diri urang sebagai makhluk anu mulia atau justru leuwih rendah tibatan binatang sato. Dipungkas ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.